Cekap sakitu da sonten abi mah tos poliponik. Cekap, hawatos, cekap. Aya. Aya naon ieu teh meuli garanana sanu ngahalang teh. Ieu teh Asep Barlin. Hansip Barlin. Hansip Barlin. Mohon kumaha kasep. Lain. Nah buat aya di dieu. Nah kumaha kitu. Naha can maot. Urang ge ngadenge eta teh. Yen urang teh cenah geus maot. Tapi saatosna ku abdi dicek ka kecamatan. Ari KTP anu biasa Geus dikeluarkeun. jadi kan kamari. Nya eta mah KTP kartu penduduk. Ai nu can jadi naon? Lamun hayang KTP mah atuh nah make numpat ka itu ka dieu we di nu hajat ge sok aya geuning dina idangan sok aya KTP. Naon? Tempe tapi. Aduh, tempe eta mah. Oh, maksudnya pepetek lah ini. Cara rambut. Aduh. Singko aduh. Ari KTP kartu KTP kartu penduduk mah we ge geus beres di kamar. Anu can beres KTP naon? KTP teh we mah kartu tanda poligami. Waduh. Rek poligami deui jeung saha tuh? Ai we poligami entong meme. Ulah, Ulah. Ieu mah papa KTPP. KTP Naon itu itu teh? apa? Kartu tanda puak pauk. Hayang jadi wangsa. We hayang jadi wangsa. Yang jadi bangsat. Hayang jadi wangsa denawa. Kita ede naon teh? Keluhan teh. Abi, Tah, eta kunaon Oh, deui? keluhan. anu pang ieu nama saya teh sering diganggu ku Asep Barlin. Hansip. Hansi Walin. Oh Ade nya, Asep Sunanar. Hansip Barlin gerak. Kami cepat. Heeh. Manya cenanya ngalayuna teh kieu. Kumaha ceuk hansip teh Ceuk Cijo. hansip. Nya cuk si Hansip teh, aduh Neng, ieu panangan meuni mulus, Neng teh gelis mulus, kersa janten tukang ngaduk gerak. Aduh. Ya, Cikulang aja. malah sok main SMS-an ka anak we. Oh, SMS. Hah, Eta mah lagu dangdut atuh. lagu dangdut padahal we ge bisa lagu SMS. Insya Koing sok. Lagu sok. SMS. Ya. Bang, SMS siapa? Dari siapa ini bang? Yang isinya pakai sayang-sayang. Sayang-sayang ini bang. Mungkin ini dari pacar abang. Atas Pak RT. Aduh, ngebikin kaki itu. Aduh. SMS. Tapi sakedap ya. Neng meme, saya meme. Cing-cing. Neng cing-cing tadi. Osok digodaan teh kumaha ya? Nah, digoda. Digodaan teh kumaha? Digodana teh nya mun abdi jalan Hmm. di toel. Ditoel. Terus Pokona mah tos di toel teh. Singkapkeun. Cancan. Tacan. Finalna eta mah Dai final. mah yang to the point. Yang to the point. Saya ge hayang. Atos di Toel. Toel. Hah. Di Tajong. Aduh. Ditajong. Tingali. Naha. Nah, gening Suku anak oe tapi karuntuh kamari hiji. Maksudnya kumaha? Lain runtuh merem di palitak. Nah, eta atuh. Keun bae deh hampura lah. Sadomasokis atuh. Nah, atos di toel teh dicepeng-cepeng leungeun. Dicepeng leungeun. Wah. Terus. Terakhir dicium. Wah. Dicium. Dicium. Pak RT. Ku si hansip. Nya. Genah. Ente, matakan ngadu. Ah. Lamun geunah mah moal dilaporkeun, dilaporkeun. Cakrap ya Pak RT ya nya. Ieu mah kedah direka ulang ieu Wah, mah. direka ulang. Di kumaha tadi kumaha? Dicepeng-cepeng leungeun. Duh, kudu aya pameran atuh. Ya umpamana jadi Parlit. Hansip Alin. Ya. Heeh. Dicepeng-cepeng. Aduh, maksudna bade dipraktekeun. Praktekeun. Atuh ngeunah di dinya teu ngeunah di abi. Atuh kumaha kene urusanan anu penting jelas nerangkeunana. Montong atuh ami dicatat jelas. Nya, Di kumaha? dicepeng-cepeng abi teh. Ah, dimaklum. Nya. Terus. Terus dicepeng-cepeng teh di toel. Dimaklum tak Ah, kitu di kitu, kejadian teh. toelna. Heeh. Tapi Noel nanti kitu. Kumaha tuh? Kitu tah. Nunggul atuh nu kitu oleh Noel. Catat Ya. Terus. Anu terakhir dicium. Stop. Eta mah kudu make pelan pengganti atuh. Koe atuh. Mana kudu nyium nu kieu Pak RT ya? Sok kayaknya. Anu penting mah jelas kejadianana ditelangkeun nya pacekot. Aduh, halus ya masih koyayang mah jiga loli. Nya. Catat 3 lali. Heeh, oe pangaduanana kitu. Nya, ke dicatat lah pokoknya namanya. Tolong dicatat, tolong diselesaikan ya Pak Cepot ya.
Keur urang Ayo, tampung. cincinnya urang pulang. Oh. Tah, geuning. Aduh. Pak RT. Ah, ieu teh istrina si Hansip Barli Nyeri. Ieu teh pemajikan. Oh, Pamajikanna. bener. Si Pot. Panjang pemajikanana itu jadi hansip sarwana. Tepat. Kunaon atuh maneh teh deui? Inyu. Nyeri Pak Cepot, nyeri. naon nyeri? Si Bahlin anu nyeri huntu. Lain gitu, nyeri dewek rek dicandu. Gusti, kieu teuing mah cabut we tanggal sampe. Nah, tanggal sampe. Sok ngaraco wae atuh. Halus. Halus tah. Lamun goreng diketrok we ku aing bieuna. Ngan alus euy. Halus, teu kuat gerak. Pot. Tapi meureun ya. Aya Hansip Barlin teh naon selingkuh gitu nya, harek poligami. Kudu ngaca meureun. Poligami. Tah eta masalahna. Poro atoh caten. Bahlin naik isuk nih seger rek poligami. Sugan teh poligami teh sarua jeung poli pantai. Sing horeng dicandu. Nyok itu mah dewek mending ka Pak ACP baheula teh. Bener Oh, Pot. Sempat. Oh, ngan lamun kawin ka aing jadi poli lintar. Wanda. Kumaha. Ece mah baheula ku Kang Asep teh rek dijadikeun nu kaopat. Tapi Bener. Oh, Nah memang na aing teh tilu kitu pemajikan teh. Nuding jak aing. Asep mana gitu ya? Nah, Asep mana? Asep mana? Asep Elektun ieu mah. Asep elektun ya. Elektun mun. Halus, Ya. halus, Cek Kang Asep teh kieu ka abi cenah. Oh, cuma cenah. Ece daek jadi kaopat kata da abi mah goreng kieu. Wios da abi mah cenah. Nya Lain lupa ngawayu gorengna. opat teh bade ye nyieun grup reog. Oh. Jadi mana nama yang nyieun grup reog jadi awewena opat. Catena abi nu goreng kan bagian nu dikekesek. Gitu. Oh, Gitu Pot sedih abi. Tapi Jadi sedih ayeuna teh maksudna teh salaki teh Asep Barli teh si Barlen. si Barlen. Si Dekok. Heeh. Heh. Hayang nyanung, hayang poligami. Tah, kata mending di anak- poligami mending Ya. poli piknik. Lain, ai urang ridho henteu. Hah? Hah, Dicanung. kira-kira na abina ridho teh nya. Da abi oge kan baheula teh geus janji hareupeun Aib teh. Kumaha? Bae teh boga budak, bae cenah heuh. kunaon? Da urang mah jalu cara teh moal boga budak. Geus ngomong kitu. Kumaha ieu teh? Nya hari teh geus perjanjian kitu tah kumaha cek Pak RT. Tuh, Pak RT ieu. Mana mas kawin nimba sabab pinuh. Manehna mah kawin nimba sabab pinuh tah mas kawinna. Kumaha tuh awanna sedih. Terus ada mah dicatat we nya, Pak RT nya sadana dicatat. Lain dinya. Dicatat pengaduan-pengaduan Mohon. soalnya. Kayak urang Tang pilarian. ge jalan keluar nama di Taman Mini we tanyakeun. Nah, Eta mah tol atuh. tol atuh. Terus ada mah kieu urang cari, urang teh nu ngaranna Hansip Barlin teh. Urang bawa ka dieu. Kang hayu. Nya, Jadi ini teh milu. nya we. Kita wayakeun di dieu. Ini Ini tuh barang Ini, yang ayo barang, urang nya. tangan. Nya, Ayo ayo poho tuh. deui euy. Ayo. Ayo. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Janten kieu ieu mah secara yudikatif maupun yudi gantara abdi teh bade nyungkeun widi bade poligami sareng anu namina Nurina. Oh, sae. Nurina teh nyaeta bebende pamipesa teh abi. Oh, sae. Abi mikiran Nurina duikeun da dongkap hungi. Aduh. Sare tibra. Oh, sae. Datang borang. Mun jiga peda gitu aduh. Datang borang nepikeun ka dahar biasana sapiring en mah beak 4 piring. Syukur, Teko. Tah, nepikeun kamikiran si Nurina teh gering nangtung lalang layung. Cek bahasa Indonesia nama sakit berdiri langit kekuning-kuningan. Oh, sae. Sae, Teko. Tah ieu teh nuju kasmaran abdi teh. Hoyong ngahaleuang aya nu nyanyi nama abi. Aya lagu nama ciptaan abi. Hansip tertampan. Mangga, hiji, dua, tilu. Aku adalah Hansip yang paling tampan. Jadi rebutan gadis-gadis yang kesepian. Jujur sajalah, aku turunan Indo. Ibu Portugal, sedang ayahku meninggal.
Cekap sakitu da sonten abi mah tos poliponik. Cekap, hawatos, cekap. Ayo. Aya naon ieu teh meuli garanandeng sanu ngahalang teh. Ieu teh Asep Barlin. Hansip Barlin. Hansip Barlin. Mohon kumaha kasep. Lain. Nah buat aya di dieu. Nah aku mah kitu. Naha can maot. Urang ge ngadenge eta teh, yen urang teh cenah geus maot. Tapi saatosna ku abdi dicek ka kecamatan, geuning abdi teh hirup keneh. Mainnya. Halus teh. Beres.